Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu dongeng Sundan Cing Adnan. Alhamdulillah. Tiasa tepang dangu dainya para mitra. Nyubuhkeun lah para mitranya. Etan Cing Adnan kuat segala nyubuhkeun wae. Sigan rek puasa wae teh emut-emut puasa we. Nya kitu para mitra lah bari melekan ieu teh nya. Janten cing teh melekan urang gederkeun we dongeng na lah lebar waktos. Mitra kaum dangu sakumaha biasa simkuring nyuhun diapunten tina samudayaning kalepatan. Boh bilihna aya kasamian dina nami tempat gelar sareng sajabina. Nyuhun diapunten ya para mitra nu mawi daya mengan saukur carios fiksi anu direka ku simkuring etang-etang kangge hiburan mitra kaum dangu sadayana. Mitra kaum dangu supados tong nyangkolong ting kana waktos kantenan da ieu teh nyubuhkeun oge. Mangga atuh urang dangukeun deui wae kana gelaran dongeng carios Munjung Gondoruwona dina seri ka-28 ya para mitra. Wilujeng ngadangukeun yuk ah. Para mitra kaum dangu nyarioskeun kiwari di Imah Mang Yayan. Anu kaleresan tahlilan mantos rengse nupi kiwari dina bewarana pawakil jari kasadaya masyarakat di eta lembur anu pada ngiring hadir para mitra. Nupi kuring selaku bapak masyarakat di lembur rupina perkawis ngeunaan Mang Haji Wawan sareng Nyi Hajah Murni mah sadayana ge tos saur manuknya istuning ieu teh mangrupi fitnah. Numawi kiwari ayeuna simkuring nyuhunkeun oge gawe barengna kasadaya kaum bapa anu hadir supados kersa ngadugikeun oge ka anu sejenna. Nyaeta supados ulah dugi aya nu nyurigakeun dina sagala halna ka manggaha. Numawi salah sahiji we betus ka manehna tangtos ieu teh bahaya pisan. Kahiji kuring salaku anu tanggung jawab dina hal ieu katempuhan. Kaduana perkawis kiwari urang sadaya bade nalungtik anjeunna teh bakal gagal. Kahartos pangintennya kusadayana kocapna wakil jari harita para mitra anu singgetna sagala picarioseun anu diobrolkeun waktu siang jeung Mang Yayan teh didugikeun ka kaum bapa harita anu keur hadir dina tahlilanana wengi kahiji Jeunat Cep Dudung putra Mang Yayan jeung Biyuni. Sumohon ye oge nya haji kuring jeung Yuni nya hampura nya geus lepat sangka jeung lain-lainna ka haji jeung kaluargi kantenan da kiwari mah sadayana ge geus terang. Tangtos kuring oge bade nalungtik ku satemenna supados tiasa mendakan makhluk nu geus nelasan jeunat putra kuring teh. Kocap Mang Yayan harita ka Haji Wawan jeung Nyi Hajah Murni. Anjeunna menta dihampurakeun kana sagala kalepatan anu geus dipilampahna boh anu dihaja atanapi anu teu kahaja ayana para mitra. Sami-sami Mang Yayan kuring oge hampura sok bilih ayana salah jeung pamajikan teh. Ngaran manusa da sok aya poho jeung sajabina. Nuhun kiwari Mang Yayan oge sadaya wargi getos percanten deui ka kuring. Insyaallah palebah dieu mah urang sing sauyunan lah dina neangan dalang sadaya dina perkara kiwari ceuk Mang Haji Wawan para mitra. Singgetna kiwari dilajeng ku tuang jaburan anu disuguhkeun ku Mang Yayan. Sadayana rame ku gunem catur. Kaum bapa ge kompak. Taya nu nyilah pikiran sejen. Tegesna dina kiwari nu bade sasarengan nalungtik ka manggaha salaku wargi lembur anu diduga dalang sadaya masalah kapungkur jeung kiwari.
Para mitra kaum dangu, gancang na carios kiwari dicaturkeun di jam tengahan wengi. Kaleresan Mang Haji Wawan jeung Nyi Hajah Murni oge parantos kulem. Nyarioskeun kabah ajo anu memang di wengi harita gaduh niatan bade deui ngabuka kana kailmuan hideungna. Anu geus lami ditutup kalayan carana anu geus teu hayang deui ngageugeuh kana eta ilmu. Nu mawida ilmu anu digeugeuhna teh ilmu teluh teh para mitra. Nanging kiwari sanaos wartos ti Mang Haji Wawan yen masyarakat katut mangyayan oge tos teu deui hariwang ka manehna. Nanging benten jeung Mbah Ajo mah nyaeta kapalang geuneuk kana cara jelema anu geus ngahajah hayang ngaragragkeun ka Mang Haji Wawan. Kukituna kiwari diniatan bade ngawitan deui muka pangabisa rek nempok kanu halus rek ngajugjug ku cara ilmu kateluhan. Aduh pinaon ieu teh nu ngahalangan asa aya nu ngarimpet kana awak teh. Setan nu marakayangan ti mana sugan ukur rek ngawitan ge. Si garing berat tetempoan teh. Warek eleh kuring mah. Geus kapalang sanajan nyaho jalan teh salah nanging niat nulungan anak minantu lah. Keun urang anu palugon jeung bangsa nu kieu mah sorangan lah. Kocap Mbah Ajo bari harita geus aya di payuneunana getih ayam dina mangkok jeung endog anu geus meunang ngarajah ku hurup kajawen. Teu lami udud teh disundut para mitra, kemenyan ditotolkeun, bibirna bet ku kurenyeman, sumbat-sambat ngocapkeun jampe. Jampe anu matih mendeko sajeroning roh ngalayang ka kalayangan nembus dedelengan ka alam halus di buana panca tengah. Limpah lumpuh lugut pring kuning sedapur wetan. Gugah jeung gerat cokot nu ngawasa alam lelembut. Karuhun jeung bangsa dangyang sing gerat toong pangangkir kaula. Getih pancer buana tengah gunung dhuwur sing dari goncang. Sagara luas sing ngabudah ku jampe panembahan kula. Nyaari kula kakirukiman nu nyepah ku tapageni. Geura jugjug maneh ka imah nu geus jail kaniaya ka anak mantu kaula. Kocap na Mbah Ajo. Ngarumat jampe pamake eta teh para mitra. Si endog ditiupna ku aneh kiwari hiber eta endog teh ngalangkungan lolongkrang panto. Hiber siga ka arah kidul nu beuki poek beuki luhur antupna teka tempo ku nulian mah para mitra. Sok terus hiber ka mana hayang nyaho. Urang bakal nempokeun maneh warjit di dieu ya. Ceuk Mbah Ajo. Kesang leutik jeung kesang badag ngadadak kalaluar tina awakna. Manehna mendeko sajeroning angan-angan bari awahan catur dria nempo sajeroning batin. Kamana hiberna si eta endog teh para mitra. Kolot baheulanya para mitra. Kuat aya saktina kararitu tuh. Benten jeung kolot ayeuna mah. Ukur sakti dina dongeng we kitu tah. Aya wae cing Adnan ngomong ka mana karep. Para mitra kaum dangu harita dicaturkeun si endog teh cicing di luhur wuwungan imah manggaha. Cicingna eta endog oge kanyahoan ku cara ilmu Mbah Ajo anu ngimpleng ti imahna. Hal salah taksiran urang teh maneh si goreng manggaha jurikna anu geus jail kaniaya ka anak minantu urang. Moal make dingkengke sok ayeuna kurang sia teh digawean. Dampal leungeun Mbah Ajo harita di peredan getih hayam anu dimangkok para mitra. Teras nyandak kana salenjer sapu aren anu kaleresan oge disiapkeun ku manehna ge. Nya teluh harita dikawitan anu disebat teh teluh rumpus. Naon ari teluh rumpus tencing? Nyaeta kailmuan sajeroning teluh baheula anu sok cara ngajailanana ka batur teh cukup murutkeun eta salenjer aren ku getih hayam. Istuning jelema anu ditujuna bakal kontan. Nyaeta kontan mangsa wurungan kaluar getih ti unggal liang anggahota badana bari nyeri jeroanana anu banget kacida para mitra. Kapalang urang hidang. Dasar katurunan tukang fitnah.
Ya tapi hirup mah tuman bakal nalain ka anak minantu urang wae jahilna. Rasakeun ya gaha, naon anu dirasakeun ku akin ini maneh. Sarua ye rasana yang nu kiwari ku maneh rasakeun. Bah Ajo ku harita murutkeun getih kana salenjara aren para mitra. Ilmu lain sambarang ilmu eta teh. Naon niat kahayangna anu murutkeun pasti bakal sarua tumiba ku sacarana teu make diengke-engke. Sabab kailmuan teluh rumpus teu sakabeh jelema bisa kataekan mun teu aya bakat turunan anu kiat para mitra. Utamina syarat kahiji ngageugeuh kana ilmu teh nu waktos di kandungan ibuna teh kedah nepi kana 12 sasih. Kitu carita kolot baheula dina nyaturkeun kana ieu dongeng. Het encing Adnan cina apal euy kana ilmu keteluhan sumuhun. Di mana? Nya seueur redaksi. Seueur babaturan. Gaduh rencang teh aya nu ahli ibadah. Aya nu ahli perdukunan. Janten kuring mah sok ka ditu ka dieu we. Gitu. Ngaran seniman. Gaul mapan teu dibatesan kitu nya. Teu aya watesan ari kuring mah. Nya kanu hideung oke. Kanu bodas oke, kanu sok marabok oke, kanu henteu oke gitu. Nanging tara pipilueun ngan saukur cekabeh ngucapkeun dina dongeng aing mah. Kitu para mitra. Ieu mah dongengnya para mitra. Urang lajengkeun wae heula dongengna. Ngan kae heula ieu bade nyeseup heula asa kedeung. Para mitra kaum dangu urang lajengkeun ieu dongengna para mitra. Nya kiwari nyaturkeun ka Manggaha. Kaleresan harita Manggaha anu keur sare jeung Nyi Santika kureas na ngadadak Manggaha utah getih para mitra. Kaluar getih teh tina hirung jeung sakabeh bolongan anggahota awakna. Manggaha kanyerian nu banget dirasakeunana. Nya kumanehna bari renghap-renghap teh pega siga keur dicekek ti corona teh para mitra. Akang, ari akang kunaon akang? Nyi Santika reuas ningal salakina beunang ku teluh. Ditelekan ku manehna teh para mitra. Istuning yakin ieu mah sanes mangrupi panyakit umum. Atanapi panyakit lambung, emah jauh ieu teh. Nanging Manggaha harita teh istuning beunang ku teluh. Nya terang salakina harita beunang ku teluh, Nyi Santika lajeng wae ngatak ku ajian nyirit kuntina anu kiwari ditujukeun keur nyageurkeun ka Manggaha anu keur teterasan uta getih ku teluh anu dikintun ti Bah Ajo para mitra. Kurang ajar, aya nu wani neluh ka salaki urang, sangkakeun urang teh bodoh ku perkawis ieu merenya. Rasakeun, ieu diwalikeun ayeuna ku urang. Nyi Santika lajeng wae harita maoskeun jampe pamakena para mitra. Manggaha disembur ubun-ubuna. Ku cekap kitu ayana, Manggaha lajeng rep. Eureun si getih teh ngocorna. Ayeuna Manggaha kantun lunglaina rumasa siga jeroan teh karasa nyeri kantenan ku getih seger anu geus kaluar loba ku cara teluh ti Bah Ajo tadi para mitra. Ayai, akang unaon nyai? Manggaha ngaririntih we bari teu daya para mitra. Aduh karunya Manggaha ngaririntih. Nyi Santika harita mukakeun acuk Manggaha. Ku peda loba getihan teh para mitra. Awas tong ka mana-mana pikiranana. Teras digentos ku acuk sejen. Nya harita oge Manggaha lajeng disarandekeun awakna teh ditanggelan ku bantal anu rada luhur. Nya maksada mah supados nyarande kitunya para mitra. Akang teh beunang teluh Kang. Ieu geura inum cai ti Nyai Kang. Nya wayahna akang teh ulah kaget palebah dieu mah Nyai teh bisa ngubaran akang. Nu mawi Nyai teh meunang ieu ilmu teh ti Jenat Nimar Siti Kang. Sok diinum heula, salajengna ku Nyai bade dibersihan heula. Kana sadaya anu masih keneh nempel eta teluh teh ka awak akang. Ceuk Nyi Santika para mitra. Ngaran-ngaran Nyi Santika geus bisa nya kana ilmu nyirit kunti janten tiasa dicageurkeun ku manehna ge. Nya harita Manggaha oge lajeng nginum ka eta cai anu geus disayogikeun meunang marancahan istrina. Nyi Santika harita oge ngusap kana palebah beuteung Manggaha. Biwirna teh kukur nyeman deui. Nu teh sanes keur ngucapkeun jampe.
Ditenetkeun atuh eta dampal leungeun Nyi Santika teh ka beuteung Manggaha para mitra. Kontan eta sanyatana. Manggaha munclak deui getih teh tina sungutna anu disarengan rasa kanyeri anu banget kacida dirasa ku Manggaha. Peun kitu deui ka Bah Ajo para mitra. Dina kaayaan harita Bah Ajo balik meunang kanyeri dugikeun ka nyemburkeun getih. Nyaeta getih seger. Anu deui karasa sanget nyerina alatan teluh teh dibalikeun sacara gampang ku Nyi Santika anu ngabogaan teluh nyirit Kunti para mitra. Kurang ajar bisa malikeun deui teluh urang. Lain samanea ieu anu geus malikeun. Moal pangpangna bisa malik ieu teluh teh ka dieu deui mun lain nu malikeunana boga tingkatan teluh anu luhur teh. Piraku teuing siga boga elmuna. Atanapi aya patula talina dina hal ieu teh jeung pamajikanana ieu Jenat anak di Marsiti. Ilmu naon ieu anu dipakena? Ngarasa lain ieu dirasana kana angeun teh. Ku Mbah Ajo rumasa harita meunang walesan tina teluh anu geus dikintunkeunana ka Manggaha. Nanging harita rasana teh beda. Siganing teluh anjeunna teu sapira sangetna ting bating walesan anu diwalikeun ku pihak Manggaha. Nya gancangna harita dikawitan deui atuh Bah Ajo terek ngintunkeun teluh. Nyaeta ngarah beunang kiwari mah ka pamajikanana Manggaha para mitra. Wah, moal diantep kabeh moal. Keun heula siga mah teu naon kiwari bisa salamet heula keun we. Keun antepkeun siga mah. Urang kintun deui ka pamajikanana. Sida beunang pati maneh teh peuting ayeuna mah ieu pamajikan gaha ku urang ieu. Lajeng atuh Bah Ajo teh meuleumkeun deui kemenyan harita para mitra seleunget bau kemenyan teh kuat ka ambu. Ajian anu matih keur dikocapkeunana. Sapu aren salenjer dicokotna deui kitu deui getih hayam dina mangkok bodas teh dibalurkeun deui kana eta aren para mitra. Anjeunna ngatek deui jampe teluhna nu kiwari ditunjukkeun ka Nyi Santika salaku istri Manggaha. Nyenanging para mitra nalika harita teluh terek nepi ka Nyi Santika. Dasarna Nyi Santika memang teu samanea oge jelmana. Geus tamat kana meuli elmu nyirit Kunti mah nu sami oge saleresna keur golongan elmu kateluhan. Bari rikat leungeunna ngadedeg kana bumi, lajeng ngajelegur wae ibarat mercon anu disada ku sakitu tarikna dugikeun kameupeskeun genteng Imam Manggaha tilu siki para mitra. Nu kaharti harita Nyi Santika salamet bisa nangkis ka eta teluh anu dikintunkeun ku Bah Ajo. Para mitra kaum dangu, nya sadana harita anu ngajelegur atuh ngahudangkeun ka para tatanggina. Encing Adnan hudang nya, si bungsu hudang, Mama Andri hudang, Teh Nita hudang, nu geulis hudang, nu gandang nu kasep hararudang. Udang we kabeh ieu teh. Kantenan atuh tatanggi imahna anu rerendengan pisan jeung manehna mah. Tatanggi ti hareup ti tukang pada kalaluar naroskeun kareuasanana anu harita kasada ti hubungan genteng Imah Manggaha kapapada tatanggi sejenna para mitra. Yup aya naon ieu teh Mang Yoyo nu meni paksa gurek kitu. Taros Mang Suradi tatanggi ti Beh Kenca. Eta sadana mah ti hubungan Imah Manggaha. Naon Mang Suradi? Ari kuring paur kahuluan doang. Moal kitu aliran eta teh Mang. Mang Yoyo tembalna. Nu harita reuas oge ngadangu sora anu ngajelegur teh. Nanging nu boga imah teu kaluar pisan para mitra. Oge anu harita reuas ge nya saukur cekap ku terang istuning teu aya nu bahaya sapertosna kahuruan jeung lainna. Kantenan da manehna ge taya niat bade ngetrok panto Imah Manggaha oge. Dumeh nu di jerona ge anteng-anteng we siganing taya ngarasa naon-naonna para mitra. Keing Mang Yoyo nang eta Manggahana oge da teu kumaha jeung kumaha. Pami teh sadana bebeledogan barudak meureun itu ti Bewetan.
lantaran kabawa angin puting sorana jantan siga aya di dieu, Ceuk Mang Suradi. Ngadugana teh kalah kasangkakeun barudak ngora anu keur ulinan bledogan para mitra. nya meureun kitu Mang, taya gawean budak teh jam wayahna jelema sare kalah ka ulinan bebledogan mah. Ya geus Mang, ya geus serep jempe ieu lah. Mun kasada deui tuman kudu didodag we ka tempat kumpulna eta barudak teh. Paling golongan anak Mang Sidik. Mun teh eta teh anakna Cing Adnan. Darada Badung eta budak teh deuh. Si Umar. Ceuk Mang Yoyo para mitra. Singetna kiwari manehna pada ka jero deui. Nu mawi geus dipastikeun da harita taya kajantenan anu mantak bahaya ka batur-batur. Sangkana teh bebledogan barudak di wetan. Nu padahal mah cacak sada anu ngadu teluh eta teh antawis Bah Ajo jeung Nyi Santika. Para mitra kaum dangu urang lajengkeun dongengna para mitra. Aduh bari santai ya para mitra. Panon mah kakariepan ya teh. Kiwari Bah Ajo oge ngarasa deui reuas dumeh nyaho. Nu mawi teluh anjeunna teh tiasa balik mun dihantem ka pamajikanana. Dina carana ilmu kasepuhan manehna nu geus nyaho oge kana ilmu kateluhan teh istuning terang. Ilmu anu digeugeuh ku Nyi Santika teh mangrupi ilmu nyirit kunti. Nyaeta ilmu teluh anu tingkatanana luhur. Ku kituna kiwari Bah Ajo ku bisa nyambungkeun antawis carios kapungkur kunaon jenat Nyi Marsiti kungsi marakayangan dugaan hatena yakin. Aya patula talina Nyi Marsiti teh jeung Nyi Santika dina perkawis ilmu nyirit kunti. Kureasna Bah Ajo saumur hirup karek manggihan layan dina ilmu kateluhanana. Nu mana leres saur sepuh guruna baheula. Ilmu nyirit kunti teu sakawayah ngelehkeunana nanging kudu pasagi matih deui ngasakan pangabisa pikeun ngelehkeun eta anu boga ilmu nyirit kunti para mitra. Yakin moal salah ilmu nyirit kunti ya teh. Teluh urang bisa ditangkisna jeung balik ka urang sorangan ku cara sagampang kitu. Pantes wae kunti bisa ngajorelat leungit di imah ieu da aya nu nitahna tah. Sidik nyirit kunti mah teu jauh tina bisa ngongkon ka bangsa Durig anu dina hal ieu mah tangtosna ka bangsa Kunti. Janten dihente-hente kahiji geus jelas kiwari mah pamajikan sigaha teh boga teluh. Kadua geus yakin anu nyiasatan Kunti ngaleungit di imah ieu teh manehna oge. Katilu jelas pisan manehna teu seneng ninggal anak minantu urang teh majeng usahana. Anu akhir ye urang janten ras emut ka jenat Nyi Marsiti. Manehna pantes marakayangan. Moal salah sabab nu marakayangan tangtos aya patalina jeung anu diturunkeun eta ilmu nyirit kunti. Hal ieu oge kapungkur geus dibejakeun ku kuring ka anak minantu. Basa bala ka kapungkur ngeunaan carita bapa jeung emak. Lajeng saha ieu teh saleresna istri sigaha teh. Nah memang anak Nyi Marsiti atanapi jelema sejen. Anu mana urang ge da nyaho eta ilmu teh bisa ngarupihkeun kana butuh jelema. Sanaos ukur sakali kangge anu diturunkeun hungkul eta ilmu. Palebah dia kudu kumaha ya urang bisa ngomong jeung si Wawan ya. Memang salah urang geus niat nelasan ka sigaha. Nanging pan aya alasan da urang teh nu kiwari geus kapanggih saha jalma anu geus jahil kaniaya ka anak minantu urang. Aduh kumaha ya bingung keur ngomong jeung si Wawan euy. Sajeroning mana harita Bah Ajo ngahulang cicing we para mitra. Neang lolongkrang ngarabisa balaka ka Mang Haji Wawan dume manehna geus nyaho satemena anu salami ieu janten musuh manehna.
Nanging aya hiji hal oge anu memang masih can kapanggih ku manehna. Nyaeta saperkawis bisa nganyahokeun istuning manggaha teh leres munjung Gundurwo atanapi henteu. Tapi dirasa masih aya kene hal anu ngaganjel keur balarea. Nyaeta perkawis Gundurwo. Keun sambet dia mah urang geus nyaho sa pamajikan Sigaha. Samentawis diingkeun bari nalungtik kenca katuhu ngarah ka buka ya Rusiahna. Daya deui ya. Jalan hiji-hijina sugan urang kudu nepungan deui ka guru. Harita urang masih ingat guru teh pernah nyarios. Salagi taya manuk gagak anu menclok kana tak-tak urang berarti dirina masih hirup nuker tapa di gunung Rangkei. Samentawis ieu da memang teu aya manuk gagak anu menclok kana tak-tak. Aya ge katiban tai cak-cak ya teh. Berarti guru urang teh atuh masih hirup keneh ieu teh. Kantun kumaha ya carana urang bisa ngomong jeung si Wawan oge murni ieu teh. Bah Ajo para mitra kocapna dina hate bari ngalamun mikir sajeroning hate. Emut ka guruna anu palebah dia bakal dijadikeun pamuntanganana para mitra. Sanajan manehna geus deui ngabuka kana ilmu hideung kiwari, nanging rasa hate saukur palai dan nyalametkeun anak jeung minantu. Gede rasa oge palai bisa ngabantos kating triman wargi di lembur growong. Nya harita singgetna Bah Ajo milih kameresan deui kana sagala sasajian anu dianggena harita. Diampihan deui kutaya ninggalkeun tapak lacak oge yen anjeunna teh nembe muka deui kana eta ilmu teluhna. Kiwari dang geus kawates ku waktos oge nu memang dilarang keur ngagunakeun deui kana ilmuna para mitra. Janten kantun anjeunna mikiran kumaha supados cara kiwari nu saeutik-eutikna meunangkeun jawaban dina teka-teki ka manggaha teh bisa kabuka. Khususna dina perkawis keur balaka kana naon anu geus dilakonanana nembe kersa dicarioskeun ka Mang Haji Wawan jeung Nyi Hajah Murni. Tah kitu para mitra. Numutkeun pangabisa jelma anu tiasa kana ilmu teluh teh cina aya wates wangeunna ieu teh dina perkawis waktos. Janten biasana tiasa dilakukeun teh di antawis jam tengahan wengi nyaeta jam 12 peuting. Dugi kawatesanana teh jam 2:30. Eta para mitranya. Nya sakedik lah di dieu teh encing Adnan teh naon bagi-bagi pengetahuan gitu. Numutkeun beja jeung beja ti para kolot. Janten ieu teh wawasan urang teh kedah seueur. Nyaeta ku ulah ngawates-wangeunkeun diri kangge gaul sareng saha wae. Kantenan sareng sepuh-sepuh mah. Nu mawi da anjeunna mah aduh entos loba pangalamanana. Tidinya khususna kangge para pendongeng mah urang teh bisa nalungtik gitu. Kana carios-carios sepuh kapungkur tah janten rekaan hajana pustaka eta teh pikeun ayeuna dikaryakeun dina karya sagala widangna, boh dina dongeng, boh dina perwayangan, boh dina carita-carita anu saalur sareng warna senina nya para mitra. Urang teraskeun deui para mitra dongengna. Singget carios kiwari para mitra ditabuh tilu isuk. Hawa gunung beuki karasa tiris, sedengkeun di luar mah tangtos jempling. Hawar-hawar babaung anjing geh kadangu. Nya Bah Ajo parantos kulem para mitra kaleresan Mang Haji Wawan teh hudang. Anjeunna harita bade ka kamar mandi anu caket ka rohangan di mana tempat balong lauk dijieun. Malihan eta tempatnya dipantuan sagala para mitra, istuning da bisi aya nu nempo tinu pada digarawe di manehna yen manehna teh boga lauk ajaib teh. Nanging para mitra nalikana Mang Haji Wawan teh bade ngalangkah muka panto kamar mandi tibe rohangan balong teh kasada lauk ting kucubar. Mang Haji Wawan bingung. Nyaeta kunaon bingungna aya rasa penasaran nanging teu wantu nempo. Ngan mun teu ditempo da rasa penasaran teh istuning ngadodoho pisan para mitra. Eta sada lauk ting kucubar kitu. Mang tahun-tahun hayang nyaho kumaha carana datangna lauk nembe ka parangan ayeuna.
nanging munrek ditempo bisi kumaha-kumaha. Ari teu ditempo da penasaran kuring teh. Ceuk Mang Haji Wawan Paramitra kocapna dina hate. Pikiranana bingung jeung hariwang antawis ku hayang nempo jeung henteuna kana harita sada lauk nuting kucu baremen. Hate mah panasaran, nanging sok dipikir melang aya kunanaon. Janten ukur bingung we harita teh antawis rek lajeng kieu atanapi nempo lauk. Duh, ieu kumaha urangnya rek lajeng kieu atanapi maksa nempo wae kitu ka lauk teh. Panasaran pisan dah hate teh. Hayang nempo ti kapungkur teu pisan kaparengan. Ngan kaparenganana nembe kiwari ya, eta ge teu sangaja. Geus kapalang Ku panasaran urang mah nempo we Tegesna Mang Haji Wawan Paramitra kiwari kumaksa milih nempo ka eta lauk. Nya harita gagang panto teh geus dicepenganana, kantun diputer lajeng wae dibuka nengnong Paramitra. Dibuka teh kalah ka nengnongnya Paramitra dongengna. Nya insyaallah urang lajengkeun deui Paramitra dina carios Munjung Gondorwo dina seri ka-30 teu karaosnya Paramitra. Sakitu panginten anu tiasa kapihatur dina ayeuna, sim kuring nyuhun dihapunten tina samudayaning kalepatan. Hapunten bungsu sadayana ieu teh hapuntennya. Dupi sakitu tiasana ieu ngadongeng teh di dangeut ieu mah. Insyaallah urang engke antosan deui we atuh ka-30na. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.